terlupa. Kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling. Hai Besti. Hai. Kok orang ganteng sih? Ini biasa yang baru jemput keberangan tuh. Kalau makin beda. Iya dong. Kenalan. Udah gitu tadi datang sekolah nak telat sih nyokapnya. Oh ya. Loh, herannya ya. Ih, heran. Hai nyokap. Orang kan tetanggana ya. Nah, wanita yang orang ngadengin mah manena arek mangkat jeung kerja kelompok. Nah, padahal mah manena makanya jeung kabogona ya teh. Henteu. Iya. Kekayaannya. Iya, kayaknya. Dasarnya cinta itu anak budak pembukaan harus datang tuh. Mana udah Tuh itu banget. Ayo. Mana. Ya orang di dia lagi kelas. Teman. Orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada apa nih tadi ribut-ribut? Nggak ada apa-apa Bu. Oh ya udah kita lanjutin materi yang kemarin ya. Iya Ibu. Duh, aing mah pahayang teh bapak siang balik gawe mau duit. Sabaraha we aing mah? Gas eueuh bea. Beas eueuh. Isukan sararea sakola kumaha eueuh teu duit aing. Geul aing mah da pasal ka bapak sia teh. Sing sabarnya mah hirup mah emang perih beuteung. Heueuh, aing ge perih beuteung ieu isuk can dahar. Demi sararea aing mah bapak sia mah tuh balik gawe mabok deui aing mah geul pisan ka bapak sia teh. Aing mah untung boga kita getol aing mah kamana meureuh kata sia teu balik-balik. Mana rek salat heula nya mak? Ieu neng sok mangga. Gusti mana we sia karek balik banyak ieu aing mah. Aing balik aing disambut mah diomelan sia teh jadah teh. Mah duit teh sia balik gawe. Di sia mah boloon isukan ieu aing store emok sia encan eta budak sakola balanja sia dahar make naon. Neng ngomong wae pusing ah. Nah, sia mabok ka pagaweanna goblok teh. Jeung hirup aing lah. Mangkat lah aing mah ka Arab. Seun. Sia lain mah gawe teh dengan duit ieu mah mabok pagaweanna. Halus eta aing. Najis Arab. Mesti mana we sia? Geus kerja kelompok mah. Maji kieu parawan karak balik sia. Tuh, adi maneh mah bebantu imah. Sia mah hirup teh wadul. Tuh ka bapak sia. Aisyah kerja kelompok apa geus hubungan? Aing kieu karak balik. Teh. Capek ta bapak sia. Balik-balik mabok. Sia wajah kita balik parawan teh aing. Aisyah ngelakin ka aing wae. Panak sia ta kan diwara. Ya indungna aing gawe wae lain. Lah, sia balik-balik terang duit. Aing capek isukan emok. Ya aing mah
mabok bener. MBK, Syariah, Udah amat. tadi bayaran ke dia. Aing eta teh segala hirupan sararia. Capek aing mah hirup teh. Orang sorangan si ayam bikin cerita sejam berkelok dari kuriling amat ah. Sia jadi salah kita teh berguna pisan aing ngegeul. Tah anak sia tah, kos sia ieu mah anak aing Nuri tuh. We satara urang. Ini hirup teh najis banget. Beas eueuh ti kamari beak. Gas eueuh teu kabeuli. Gedeung aing emok deuh tagihan ieu mah. Bang kuriling gedeungnya datang. Ari sia pagawean hees aja hees. Kamari teh balik mabok. Aing mah hees di we. Udah sia geura tuh dengan duit aing gedeg emok. Manusia ri ku aing resikoan tara mahi ya. Duit 100 mah hinaon sia. Anak 2 tarang sia. Mahi sakola. Baju mah kudu cukup kan atuh meuli naon-naon teh. Lah sia boga duit ge dipake mabok aingna. Nya ngeunah dong mabok mah. Nya sia goblok hirupna mabok jeung mabok geus salaki teh. Nya selain mah kawin jeung Daripada sia. di imah aing pusing kan mending Nya selain mah kawin jeung sia boga anak 2 deui aingna. Terus kalian sia kumaha ini ha? Hayang aing mah teh sia gawe dengan duit sekali setor. Ya aing nya resiko bakal sia lah. Lah emang jam ayeuna mah itu 100. Cukupkeun jeung mama. Lah eta anak sia sakola emang teu di duitan. Sia Ingat ya ini cerewet cenah. lah ngeuseun da aing mah hirup jeung sia susah usah sedang lapisan. Ini main sia tak tius aya lah. Lah ngeuseun da aing mah hirup jeung sia susah sedang lapisan aing geuleuh. Aing mah hayang di Sinuri aing mah. Tadi mah. Tas sia tete jeung sia tuh. Di bapak sia. Beung ieu mah aing mah di Tadi dieu. Eta bawa ku sia Lah, meninggal. sudah ieu mah budak ieu mah wadul hiupna. Masih mental geus bager. Lah, kumaha sia? Sia mah tara babadu aing ieu mah. Bawa. Bohong aing mah. Aing mah Bawa. neng. Lah aing mah bohong. Lu itu sia mangkat aing susah hirup jeung sia. Aing mangkat di sini. Yang itu sia mangkat lah aing ngegar dulu. Goblok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, bacakan janjian sabaraha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aturan MBK. Aturan MBK. 1. Hadir tepat waktu dalam pertemuan kumpulan. Hadir tepat waktu dalam pertemuan kumpulan. 2. 2. Membayar angsuran setiap pertemuan kumpulan. Membayar angsuran setiap pertemuan kumpulan. 3. Pembiayaan bukan untuk nasabah atau untuk orang lain. Pembiayaan bukan untuk nasabah atau orang lain. 4. Tidak memiliki pembiayaan berlebihan. 4. Tidak memiliki pembayaran berlebihan. 5. Tanggung jawab bersama apabila ada nasabah yang melanggar akad atau aturan MBK. Tanggung jawab bersama akad mereka. Tanya ibu-ibu. Ibu Ijam. Hadir. Ibu Oyo. Hadir. Ibu Siti. Hadir. Ibu Bella. Hadir. Ibu Marpuah. Hadir. Ibu Inam. Hadir. Ibu Oya. Hadir. Ibu Itang. Hadir. Hari ieu teh hadir kabeh teu? Tuh, itu si lapor ada hadir. Aku mah saya Nyahoy, saperkeun we. Gimana ya? Kamu Bim mana ke sawah? Bohong. Anda percaya aing mah? Percaya aing mah. Masih onan nah di dalam masih onan. Ayo kenapa gini? Woi, Ana bayar hutang si ibu ngarete. Ngarete wae. Orang teu boga duit biaya mah. Waduh, Asia, Cuk. Bener Bi. Tadi urang karek cerai aja sama laki urang. Si Neng aya di bawah, beneran. Kudu amat aing mah teu peduli. Aing mah mun narangan wae, kamari narangan wae. Engke kedeung diusahakeun, urang kedeung tuang bangkuri ning heula. Usahakeun isukan, janji-janji wae. Engke kedeung atuh usahakeun.
Kunaon emang kita? Gara-gara hutang, obat hutang lah, Bang Emok, Bang Kuriling, Bang Syariah lah. Siapa tuh mere resiko meren? Batut aing merian rasiko Berarti siapa ya? 100. Atau kurang? Nya ke batu mah cukup-cukupkeun, aing teh capek digawe teh. Masa bukan anak beraha? 2. Kelas? Anu hiji kelas hiji SMA, anu hiji kelas 3 SMA. Oh, Komat anu ternyata kelas 3 biaya. SMA mah badir banget tah awewe tah. Anu kelas 10 mah kuat rajin salatna. Geus gawe di aing tuh. Gawe naon? Nyeblok. Ayolah berapa duit gajina? 100 apa ya? Satu sarua main. Oh, nyantai nambah 200. Ayo. Ayo guys. Deal. Deal. Kumaha? Maya si Mas. Tapi kecil bu. Mas, duit na. Bisa Bu. Bisa gak sih ngobekin heula seke boga hutang urang? Kita bisa tuh, ibu kan kemarin geus loba, geus enggak, kemarin teh bayar deh. Usahakeun ki kan dibayar, Mas. Bisa tuh nya, teu bayar hutang, Mas. Ya kayaknya tapi separuh ya, enggak. Lah tuh nya. PSW-nya tuh, naon kemarin orang mau telepon si Rehan ya si Desti. Emang gitu? Iya orang buka bukti nak. Tah, di tasna emang mirip tapi jika na ini si Rehan dah. Iya mah si Rehan. Lain itu jika na mirip doang. Yang geus terpercaya mah. Oh, kali ini sanggup. Terus bilang orang tinggalnya. Iya. Nunggu orang kerek balik. Orang tinggalnya. Tunggu orang aku kayak itu nggak tinggalan. Ini si Rehan. Sia, nanaona seribu di tukangan aing. Sudah salah panggilan. Angges lah, itu putus lek. Geus putus, aing capek bukan geus ya.